Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Sabtu 17 Januari 2026. Masih dina surat Maryam ayat ke 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi kacida ecesna pangdengena bihim itu jalma-jalma. Pandengena pangrunguna jelas eces ngan teu didengekeun kana kahadean hanya kana teh. Wa absir jeung kacida ecesna penglihatan pandangan matana itu jalma-jalma ngan hanya ka teu ditinggalikeun kana ayat-ayat Allah anu tertulis, ayat Allah nu tercipta teu dianggota fakur matana teh, dipake kamaksiatan we saumur-umurna teh. Tangke mah yauma ya'tunana dina poean ya'tunana marenehanana didatangkeun ka kami eta teh eueuh hartina. Sabab naon? Ecesna paninga, ecesna panguping teu dianggo kana agama Allah. Tah anu kitu teh lakini tatapina eta teh zalimuna zalim kana dirina sorangan. Dolim teu dianggo kana kahadean, teu dianggo kana agama Islam, teu dianggo kana parentah Allah. Yauma dina poe ieu saur Allah fi dhalalim mubin eta jelema aya dina kesesatan mubinin anu nyata. Tah jadi panguping urang teh anu eces, paninga urang anu eces upami teu dianggo kana kasayan mah percuma. Jadi percum tak bergun daya hartosna. Tasawur Allah pasihan peringatan ka Kangjeng Rasul mangga seterusna. Wa angdzirhum jeung sok bere peringatan hum ka itu jalma-jalma anu lalai, anu teu daek ngarti kana agama. Yauma hasroti dina poean hasroti poean penyesalan. Lamun aya homa berarti kerugian, ieu mah penyesalan. Iraha poean penyesalan teh idku dia sadina samang-samangsa atawa ketika ku dia diputuskeun ku Allah amru sagala urusan. Wahum bari itu manehanana fi ghaflatin aya dina kelalaian, lalai we kana maksiat, kana kadorokan lalai padahal mah geus waktuna dihisab. Ngan teu inget yen manehna mada iraha bakal maot poe naon jeung di mana eta mah rahasia Allah jeung naon penyebabna. Wahum jeung itu jalma-jalma la yu'minuna terus-terusan teu daek iman. Tah ieu hati-hati urang teh diperingatkeun ku Kangjeng Rasul ngalangkungan ieu Quran. Saterasna inna nahnu sanyana ari kami saur Allah narisu kami ngawariskeun al ardo kana ieu bumi waman alaiha jeung naon perkara anu aya di luhureunana. Jadi tatangkalan bubuahan sadayana oge binatang ternak jeung sajamana eta teh warisan ti Allah saresna mah. Ada kuring mah warisan ti indung bapa muhun syariatna hakikatna mah ti Allah. Dangke ge bakal dicanak deui ku Allah. Abdi mah menang usaha di luar negeri cenah di ditu di Hongkong di mana-mana menang ieu dunya teh, menang ieu harta benda teh sumuhun eta mah syariatna. Da hakikatna mah warisan ti Allah. Margi Allah nyebatkeun nurisu kami nu ngawariskeun al ardo kana ieu bumi waman alaiha jeung naon perkara alaiha nu aya dina eta bumi. Saterasna wa ilaina jeung ka kami wungkul eta dunya barana eta awak sorangan anu kasep anu ganteng anu geulis yurja'una bakal dikembalikeun sadayana ge. Timit hartana, mobilna, duitna, jalmana, kakasepanana, ilmuna, sadayana bakal dikembalikan ke Allah, dihisab di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah ku kituna urang sadayana kudu emut naon rupi anu dipaparinkeun saur Sayyidina Ali mah
sarugi-rugina jalma sapenyesalan jalma lamun diwariskeun ku batur diberi harta benda atau menang usaha, eta harta benda teh mun warisan atau kenging usaha teu dianggo kana kasayan agama, teu diwakafkeun, teu dipaparikeun ka agama, eta teh pang menyesalna engke di yaumil akhir. Sabab yaumil akhir mah tos teu aya waris, tos teu aya amal perbuatan, sadayana oge mah dinten hisaban. Jadi sok pami gaduh warisan rada ageng wakafkeun sapalih ka masjid atawa pasikeun sedekah jariah ka sahabat anu peryogi. Margi warisan eta upami ku urang teu dimanfaatkeun teu aya hartosna engke di yaumil akhir mah anger dihisab, anger urang teh bakal menyesal. Teringat diri berbuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Barakallahu li walakum, mugi aya manfaatna dina dinten ieu dinten Sabtu. Insyaallah patepang deui dinten enjing dina waktu sareng gelombang anu sami. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.